Hei dulur-dulur kamonesan, kadaria urang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan, bisitana cek batur jelema edam. Jai Nokia mah disebut nate bebegig sawah bi kieu. Apal abi bikin kitu mah. Syukur atuh aya apal mah. Tapal sete eta taan naon dia eta? Mana? Eta? Oh eta lamun eta mah anu sok minjem duit ka Bang Emok nu kitu mah. Oh. Sok foto heula. Bisi kaburu di scroll naon. Guys, Yes. yuk orang itu orang ningali anu korban slot. Bang, ajai kamari ruah sih aya tak. Ruas kunaon di? Aya polisi. Terus? Nyaho meureun amang, ajai teu boga STNK jeung SIM. Oh. Tah, ajai pareuman we kuncina nya. Titah pareum. Dorong we ka hareup. Geus ngaliwati polisi eta, kurungkeun langsung gaspol we ajai. Emang tuh kanyahoan gitu ke polisi na meureun karena ngadorong aja yang ngaliwat kanyahoan meureun. Henteu mang. Polisi nu di mana itu? Eta polisi tidur nu di dinya. Polisi tidur cuma. Terus naon maksudna maki jeung kudu dipareuman sagala terus ngadorong lalaunan. Kumaha eta maksudna? Pan ami henteu hudang mang, mun hudang aja katilang. Pinternya aja ya mah. Aja teh atuh menyala. Beungeut hurung tah. Ampun teuing. Kieu aing ngobrol jeung budak rempag mah nya. Parah. Jai, istitah yang jadi naon? Jadi polwan bi. Atuh di erok ada polwana meureun Jai. Nya. Maaf mau terus ketang bi. Ya Jai, nya teuing mah jadi polisi, mending gaji polisi tidur maneh. Munah digaji heueuh sare wae moal poe. Nya bi, arek ah. Tumben aja Jumahan tadi mana? Ya dong mang. Aing mah curiga udah ge Jumahan wah. Modus udah kieu mah pasti oke. Nya mang salah aja geus butut. Tuh pan ari mah cumahan mah jadi menyala mang. Beungeut hurung kajai. Kajian Jumahan sih mah nu keurkeun senal. Ampun teuing. Wanian anjing budak ieu. Eta senal Haji Mayung paingan anjing Haji Mayung paingan kukurilingan atuh di masjid tadi. Ai maneh wawanianan kajai. Nya di mang. Atuh meureun aja yang kemal diberi sedekah mang. Ji tah senal teh anjir ku budak eumeur ye. Tah. Sia anjir mau diberi sedekah. Ya leuheung sia kajai. Teu diberi sedekah mah. Kumaha lamun maneh ku Haji Mayung anjir diadanan deui terus dikutuk jadi toke. Mangkaning anjir Haji Mayung mah ye genep saparapat kali anjir haji ge. Dijabah tah sudah doa-doa ge. Jadi toke. Ya udah kieu. Puas ya aja jadi toke sia dikutuk Haji Mayung tuh. Tadi tah ye ji tah senal teh ji. Bi, aja remedial wae sih dina pelajaran bahasa Inggris. Nentak ke gerajai, terus we diajar maneh teh. Eta ge terus bi diajar angger we geuning remedial wae. Terus we hayo, kayak lama bosen ieu guru ngaremedial maneh. Nya bi. Ide alus tah. Arah kumaha di bibi kalau cicing di saung. Batur-batur pengajian. Ream lah gan Ustad Dudung. Emang kunaon Ustad Dudung? Sok ngaharu ka bibi mah ulah ngomongkeun tatangga cenah. Ya terus? Ari manehanana ngomongkeun bae Abu Jahal. Omok deui eta geus ngagogoreng Firaun, nimbangna ka bina-bina pokona mah. Salah paham deh ya bi aing. Ieu teh anjir masantren teu tamat eta. Bi, please bi. Memang gitu konsep Nabi. Ya,
padudu ngomongkeun Abu Jahal, ngomongkeun Firaun, eta teh ajang contoh ameh urang henteu berperilaku siga maranehnana, berperilaku buruk. Henteu bisa disarwakeun aja ngomongkeun tatangga atuh ngomongkeun Abu Jahal mah. Kumaha tetangga leuwih-leuwih ti Abi Jahal, jahat mah. Bi aing geus kieu ampun teuing. Leug-treug. Apakah codah tuh tetangga bibi? Ya apal tuh kumaha deh. Nah, terus beli motor anyar nih. Ya terus Tapi bibi mah curiga, curiga kumaha? Nyokot duit bibi baca odahnya. Nah bisa mikir kayaknya bi tong suudon geura. Ih, buktina kabari motor erok anyar manehanana. Moa ebah. Ya analisa intelijen harudang bi aing ieu. FBI ge moal bisa nepikeun ka mikir kainya anjir moal. Bi please bi. Ye, harga motor Aerox teh 30 juta. Bibi leungit duit sabaraha? 15.000. 15.000. 15.000 cenah guys. Atuh jauh namahana ge bi. Bi, ya suudon teh tong kamalinaan geura. Bibi. Angger bet 30 juta gara 15.000 na mah jadi 30 juta. Malah kabari erok anyar ceodah teh. Mau bibi we. Anger aing bibi aing geus neutreug ieu. Teu beunang dirongret-rongret. Ampun teuing. Lain jay. Penting mengalah sampo geura jay euy. Kabubui sampo usum ti Rizky mah ngeunahnya. Nya angot di baturan jeung kopinya. Ah eta geus guys ya. Keniknakan yang hakiki no gitu teh guys, aslina bener tuh Jay. Benar. Ki Ajay ngalah mang. Emang bapak aja yang melak sampah deh. Henteu, itu air mang tamai. Da jam 10 ka ditu mah milik Allah mang. Anu gitu mah nyolong atau ngarana Puad. Anjing ya budak, ampun teuing. Geus teu kudu jadi lah. Teu kudu jadi. Geus ngadeang bitis aing ge mah. Isuk ke mana? Oh, amal ka mana kok gitu. Antar bibi yuk. Ka Ciamis ek ceodean jeung orang Tasik. Anjir. Kaya aja. Ceodean anjir bibi aing jo. Berarti mit sih ganakeun. Hayu bi. Hayu. Ceodean naon nih bibi? Ek ceodean sawah. Anjing. Dan kada saeutik geura. Kada 10 tumbak. Tapi pan sawah bi. Sawah eta ceodean cenah anjir 10 tumbak. Lamun 10 emer ka hartos. Ieu mah pan sawah 10 tumbak baru sabaraha saka. Aduh anjir ngageblek kebayang baru dipanggul ku urang Tasik beranannya ka Ciamisnya. Terus urang ke kudu manggul ka dieu sawah. Gejol anter we ku maneh kayaknya gejol. Oh siap mi, ekirah mangkatna. Isuk. Kada pieu duiteun mah. Heeh, hayu anternya. Akhirnya nah borong aja nu ebah nyambung. Dek, Ajay mah penasaran sakabika ya. Ku naonnya di behel? Di pageran teh geuning. Oh, eta teh melak sampe Jay dina jero baham. Da kosi kawenahan ku bibi. Hadung sampo dina huntuna. Oh, berarti di pageran teh ameh teu asup hileudnya, Bi. Jay. Apal ka budak Mang Uta teu? Nu mana? Si Neng Ai geuning. Nya apal atuh kumaha deh? Adanya bejaek dikawinkeun cenah isuk. Maknya bi kan karek asup SMA sih eta mah. Ih, pungadenge cenah beja kacilakaan atuh teh budak. Anu bener bi. Heeh. Wah. Lain tapi eta kacilakaan kumaha nya? Katenggara kon itu di jalan. Lain teh. Bi memang konsep nama kecelakaan teh katengarnya. Tapi henteu di jalan bi.
Nya aya wae bi aing. Ampun teuing. Brad, naon? Biasa muput sungut. Mantap, Purit-purit jarum coklat. Nyaho. Nyaho aing ge baju anyar jual. Pepelegeg teh maneh. Anjing. Apal tuh baju harak iya. Nyaho pan di ge aing make baju harak ieu clothing Bandung. Tapi Sarua. Cing aya tulisan di tukangna ieu. iya atuh. Anjing. Motor aing kumaha leasingnya. Siga nu curhat gini maneh. Sedikit kepanan mencurahkan jeritan hati. Halus. Halus cocok nah. Nya, Kaos teh yang maneh tah. Bener. yakin itu Sok. beak tinggal bungkusna. Belum, bungkusna ada sarua ngebol atuh teh. Meren pahang, Brad. Baik we, atuh penting mah ngebol sih teh. Enteng yuk. Buat kata dicoplokeun kehead. Maneh kalakuan. Si batur teh apal orang beli baju anyar. Baju harak mah mahal. Heeh, kumaha lah. Edan jekrem gimana? Gagah ya. Dan buuk palas sedeta. Out-outan kitu. Najan jekrem oge angar we jiga ririwa atau buuk jiga kieu mah gejo nyisiran atuh sia teh maneh. Pan enggeus aya nyisiran puguh hese diaturna ieu teh buuk teh euy. Du kumahanya, Brad? Ya, cobaan tah, pakai lidah buaya. Buuk hese diatur mah. Oh. Sieun urang euy make lidah buaya mah. Sieun kunaon ai maneh? Heuh apa da lidah buaya meureun nungguan buayana calangap. Urang gusuk-gusukeun hulu meureun buuk. Aduh, beheung. Lidah buaya kemang mah teh di buruan biebah eta loba. Lidah buaya lain buaya atuh. Oh. Meureun moal nyesa si rahasia atuh diasupkeun kana sungut buaya mah. Ya, ngajaran. Parah anjir. Tapi eta di kumaha, Brad? Dijuskeun? Dikolak. Astagfirullahaladzim. Kolaknya. Atuh diangirkeun ka dieu lidah buaya dikerok diangirkeun ka dieu babah. Maneh Dikolak tawa diangirkeun. Mang, ayeuna teh Agustusnya. heeh, kumaha di Jay? Cenah Agustus ayeuna mah loba perlombaan Mang. Anu hadiahna motor cenah. Aslina? Asli. Horudong, anjir perlombaan naon eta hadiah motor? Balap ngadahar bakyak cenah Mang. Henteu kitu Jay konsep nanya balap bakyak mah henteu kitu. Henteu make jeung aya di dahar sagala. Lamun arek ge balap ngadahar kerupuk. Bakyak mah biasa we konsepna. Tina setar engke kapinis pagancang-gancang. Kitu. Paling ge bakyak mah. Nya meureun kitu Mang. Amang ngarek miluan mah. Yang ngiluan atuh hadiahna motor mah nya guysnya. Menang pasti Amang. Di mana di acarana? Biasa we starna mah ti alun-alun Ciamis Mang. Heeh. Finishna di alun-alun Bandung. Anjing. Eta saha eta nu ngayakeunna saha eta nu ngayakeun acara eta? Hah? Balap bakyak piraku anjir di alun-alun Ciamis ka alun-alun Bandung. Meureun teh bitu bitis mah. Aya teh Jay nu bener geura Jay. Ieu teh anu ngayakeun kitu nu teu balik kitu eta mah informasi ieu ti budak rempang teu ceureuh. Nya. Amang tulus mau ngiluan, kayak ku aja didaftarkeun Mang. Heula moal waka ngiluan moal waka. Heula aing kudu neangan heula informasi nu bener. Bitu bitis mah bener teu guys rek ditamal di mana? Tamal ban mah loba. Tamal bitis. Kuriak aing.
Tapi omat ulah sok seri sorangan Bisi cenah cepatur jelema edan